loba lelengan geus lila kumaha cenah nu datang mah loba tapi tiga nu teu minat teh geuningan kumaha atuh eta da diomong mah diomong kita hayu boga salaki erakeun ku batur raranaan lila jaba anak deui kita loba sakitu nu bisa tilu-tilu nanya apa teh budak loba geuningan kitu kumaha atuh hah atuh geus duit deui ya pan abah teh teu digawe pusing indung maneh ge geunang ayeuna kalah kalah jeung neng teh lain ngomong wae atuh kumaha coba kan ini mah tuh nih teh geura ieu minta jajan mah coba ngaju tuh minta jajan coba tah ulah ka abah wae kumaha yang jajan ke mana nih jajan jajan mahe 50.000 moal kira aku teu mahe 50.000 nya cek jajan naon neng yo berekeun kana coba cekeula cekelan aja dua tak mahi berenang 50.000 dua nya nah jajan kali coba PKW ke rumah indung nasi coba di imah ngomong-ngomong Pak sugan boga budak ngora sugan ieu mah ieu hari encan aya urang jodohkeun dengan anak uing gitu di dieu jeung anak abah lah sugan urangnya kitu nya menglalenggo budak sugan gitu aya can boga jodoh mah di dieu dijodohkeun ka urang gitu sugan ya budak mah da gitu emang lalenggo gitu sugan atuh aya jodohna sugan aya jodohna kudu parengkeun gitu mudah-mudahan atuh gitu daekeun tahnya nah gini aya liwat abrak teh jang dia jang ah ya perlu aja bapak sekedap ya kan dia oh nya mohon iya budak iya kali gitu yang caliknya coba lain maneh teh da hiji emang dewasa kitu nya sugan urang di dieu urang da di dieu cenah baru tuhunan teh mencala ieu mah teu baruga salaki lengo sugan urang jodohkeun sugan aya pareng aya jodohna kitu kumaha aya niat can hari niat mah aya Pak Iya, abah kan boga anak. Geus lila lah lengong Yang datang mah loba. Pertama loba kan cara jodohna beuri sugan bujang atuh ya beneran ya aya babaturan akrab sugan urang jodohkeun teh kagoknya kitu pas kamari urang beulikeun naon ke mun tama urang beulikeun mersi naon segala rupa modalna nya. Ieu teh geus loba jasana, ieu teh budak teh matakan ieu geus loba jasa deui matakan di kawinkeunana mah buru-buru tapi sugan alo ngersakeun aya jodohna. Oh, tadi geulis bageun. Nah, sugan ya Nah, sugan teh ieu. Tah, iya. Naon? Ada dia. Ya, abah abdi masana naon di karieu teh? Iya, pan tadi rek dijodohkeun teh. Dan geus jasana sugan handi aing. Jak calon teh sama majalah ieu. Atuh ieu mah geus kolot. Ieu. Bapak. Udah teh ngoros guys. Udah bos, abdi teh serang aya kan 20 tahunan depan. Era anak serangan ya. Bang, anak kami teh sentaja teh. Itu eta kolot. Pokoknya kajenting na kumaha teh terang pada bawa emosi yang mendalam hati. Kira-kira Dari abdi mah kumaha emak we naik jongjong pikiran anak pikiran jadi kieu loba nu undur datang tapi eueun nu ngajodoh sugan aya mah juga jodohna atuh kira tah jang kumaha ya kudu daek ya kira-kira kumaha daek ku tujuh neng neng sanes daek ka panteun nya gitu mah apa nya tapi oge kan kudu pikir-pikir heula timbangkeun heula nya Pak ya. Ulah geus kita bu. Jalur. Sambil rumah Gila mun tos aya pikiran ge dikabaran lewat apa? Nya lewat apa? tapi kan kudu janji ya sabab geus bener-bener sih nang daek tuh Pokona mah. kudu jadi Pokona mah. Aku ada hayang kawin sebenarnya. Oke, tenang kayak dikawinkeun, geus support cenah berek mikir-mikir heula gitu. Mikir heula. Dek apa nyantai. Timbang-timbang nyamanya. Nya lah. Entong asup torojo. Jorok porosok, puasa. Kita kudu ngajalur Oh, nya. Bising ke salah kadinya kita eta. Nya. Kumaha lamun kitu, kumaha mah teu sawias deui bukan gitu. awalnya Nya gitu. Teu mah teh satuju mah. bulan
Arek ka mana ya? Arek aya Priyogi Tapayun. Oh, namanya. Pura ya manya sanes alim dia. Punten, asli temennya kopi-kopi acan. Wios. Si saum diongkon age. Oh, Nya. abi aya Priyogi, tadi tos digebelan wae. Terus digebelan atuh. Digebelan gimana? Bebel bu, rencanganana. Ini balero malu bulan puasa. Bulan puasa. Tadi disauran ku si Abang. Jadi tos ka dieu. Ya tadi makan dieu. Sana tadi teh enakeun gitu katakan ah geus we udah sana gitu. Tadi teh karek geus wajong teh geuningan. Oh, nun makana anya abi pamit nya apa? Punten nya serguyon nya, punten nya. Gini Abah. Kedi Wilara. Abah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jom itu aya nama geus aya. Tinggal nunggu waktu poe. Alhamdulillah. Tilu poe. Ku batu laleman geus gila. Mana budak gayaanan loba ka karya kumaha eta pikiran teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo. Ih, gini aya kamu ya. Kamu. Santan atuh. Sok calik atuh. Pandai itu dulu tuh. Mending didinya atuh. Atos dia. Ari ngaranna nu nganjuk mah. Nganjuk nganjang. Nganjang, Di mana waktu ting masal di sana. Maksudna nu Ini barang-barang anjang geuningan. Yang nganjang maksudna kumaha tingali. Maksudna nganjang kasa. Ya di dia aya iya cenah aya randa ngaranna Cisamu. Sami. Sami. Putra emak teh Sami. Sami mana anak abah. Anak abah gitu. Cisamu gitu. Sami. Maksudna aya kumaha ya? Maksudna aya naon? Aya ieu naon lah. Atuh babaturan aya randa. Beja, nanya gitu. Ih, kayak kieu, maaf, nyacing keneh. Karek undur nu hayangeunana oge. Lain teh hayang rek ngajodokeun, tadi nama ngomong cenah rek dijodokeun jeung sahabat cenah kitu. Da kubu cikene ge datang. Tadi ngomong kayak jodohkeun jeung urang. Pak, teu salah, Pak. Teuing atuh ieu teh pabeulit kumaha ya si bapak ieu. Isaha ieu? Isaha ieu? Nya teuing atuh non hayang bogoh ka abdi kitu. Adi didinya saha? Sahana Cisami. Bobo. Tah, Pak, bener teu Pak? Broker. Berarti dia benar jawabanana nunggu 2 poe. Jadi urang nunggu Maksudna kumaha ieu tah? Kepastian. Anak teh jadi ngarakeun pisan ka kolot. Da bener pisan. Anu saha kan saha mana nu dipilih? Ayo naon Pi, ayo naon. Tadi orang udah maling, teu nyaho ka mana. Jadi manehna ka imah non ka calon urang. Oh, maling. Jadi manehna teh lompat nepo urang. Yang geus urang udah gaina, ka mana udah ieu na? Gedeung tong lompat urang oge teu nyaho. Gitu. Jadi manehna nganjang, Manehna make baju naon? bodas. Make baju bodas. Baju bodas. Ieu coklat. Oh, belum geus wawanian atuh. Ka calon urang kuku. Padahal urang diuper tadi. Geus urang teangan we. Yang geus atulah hayu urang teangan. Tapi urang eungap. Paneh we atuh teangan teu nya. Urang teangan nya. Sok kulo urang nu di dieu. Kasih uang kunaon ya? Bungkut we. Urang campeurkeun we. Aduh, Wah, kunaon eta? pupuk belur ketinggalan ya. Ketenggeulan. Ditarenggelan we gara-gara si Sami. Cisami. Sami meureun randa teh. Buah-buah sih. Anjing. Oh nyawa ya geus urang mangkat lah nyawanya. Ayo tuh. Nya. Ini kan tadi gantung mencuri keneh di dia. Aduh, tasib mau jadi kieu ya jadi